dedelan mata lamun ku urang dihayukeun bae moal aya anggeus dedengean mun ku urang dituturkeun bae moal aya anggeus aamban mun ku urang dituturkeun sakumaha watakna kahayang ambe kahayang ceuli kahayang mata atuh moal anggeus datang ka pae terus we urang nutur-nutur kahayang mata datang ka dagang teu nyaho aturan nutur kahayang ceuli kahayang sungut dagang di pamarentah henteu make aturan kulantaran nuturkeun kahayang mata manggih awewe urang Karawang geulis mulai geus nu di imah ditinggalkeun aya sawah sakotak dua kotak dijual nyana teu nyaho aturan ngadepean mobil teu nyaho haram teu nyaho nuturkeun kahayang mata pleng ka Karawang di Karawang mebes bae satungtung boga duit teu balik-balik ke gesengkleh we karak balik ka nu kolot gara-gara nutur-nutur kahayang mata kos kitu nu bantak ngeridit ge nutur-nutur kahayang mata kahayang ceuli kahayang irungna di stop eta ku urang eta nyetop eta lain lalagaan sesele urang hudang beta jam 1 jam 2 kahayang mata pan hees stop ku sia ta coba ta sia goblok mata hayang hees bae geus sekalian diperemkeun ku aing tak kudu carekan cak mata teh pos gitu watu tinggal ngeleket teh we ka handap gede nyarekan ayo ku aing sia dipentang sia ku aing nyaho kahayang sia mata hees kan ti leuletik datang ka umur 70 60 50 ku ari sia hees bae ku ari sia ku aing dek dicoba ku aing ayo sia ku aing moal dipereumkeun ku aing sia dek dibentakkeun dek diuk aing mah bila perlu hees teh bari diuk sia atuh sarua-sarua keneh saha kitu merangan mata urang umur geus sabaraha tahun datang ka kuari nu 50 nu 60 nu 70 can nyorang merangan mata tina supaya hudang ti peuting pake maca Quran pake maca sholawat can nyorang urang datang ka kuari sahayuna mata bae deuk kumaha jadi walina mandi subuh beres nangtung isuk-isuk diu karepeun imah si embal liwat dideulekeun kene endeu kumaha laguanana tuh kan na ieu batak hesek jasa urang hayang usul ilallah kudu ngarobah karesep mata karesep ceuli karesep irung karesep sungut etalah ngaranna watak mun masih kene nutur-nutur watak atuh kos urang we kos kieu wayah lalongsong ngaji wayah ngabesa atuh pere ngaji kitu bae terus bae wayah teu boga duit ngaji wayah boga duit ka puncak atuh kitu bae terus nutur-nutur watak urang teu pernah diperangan ku urang watak nah ieu urang mah leutik jasa leutik Tuan Syekh manggeus tilu peting teu dahar kemudian aya nu mere duit tuluy dibelikeun ke khubus roti suka masjid jana salat heula deuk didahar kumaha eta begitu deuk didahar ditegur ku Gusti Allah masyaallah masyaallah cek Gusti Allah wahai Abdul Qadir syahwat mah lain jang jelema nu kuat innamas syahawatul liddu'afa'il mu'minin eta maka hayang dahar nginum roti jeung sajabadat mah jang mukminin anu lemah nu dhaif nu salatna kudu dahar bae mun teu dahar teu jadi ngaji ge mun teu 2 piring wuduk atuh teu jadi dhaif tuh tama ainu kuat mah ulah kudu barang dahar cukup ku subhanallah jadi kekuatan ya Allah mantak dipiceun ku jana dibikeun
tilu penting tidak dek di dahar ditegor dibikin maca subhanallah 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 teger awak gagah dicoba ku ente dicoba ku harima ketika orang lapar lah Tuhan Syabdul Qadir ge maca subhanallah hayang nyaho coba subhanallah 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 bagi letik subhanallah begitu subhanallah bagi wasaran cak majikan kabana soran eta sih bang di dalam gagoler can kataekan urang sebab naon atuh teu pugu-pugu maca subhanallah nu nungtun Tuhan Syabdul Qadir mah ditungtun teh ku Gusti Allah langsung kilah aya nu ditungtun ku guru kieu aya nu ditungtun ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam kieu aya nu nungtun ngaranna mursyid urang mah kuari kajajaden buah daging raga gajuk petet jajadian ngaranna datang ka amis bege tek cerita buah hasemna ge luar biasa boro-boro urang anu kos kieu sampurna nu nyiram teu kuateun ngadahar buah daging anu jajadian teu kuat asem teuing eta teu kuateun nu jajadian bagus tetep dipelak diurus ngurus nage make aturan-aturan urang ge sarua na kuari urang keur diatur melalui ilmu fikih syariat ngaranna nu rapi bae baru syariatna sebab Kangjeng Nabi ngajak ka Allah yuk cak Kangjeng Nabi urang ka Allah jak urang asal ge ti Allah melalui syariat lantaran ieu mah geus hebat syariatna yuk hayang leuwih hebat melalui thariqah lantaran di thariqah konsisten hebat teu culak-cilik datanglah ka hakikat ngomong masa menit bisa tapi urang coba-coba ye deuk beres syariat be salat subuh jam 7 bae wih luar biasa hese deuk hayang jam 6:30 ge hese jasa lantaran keur peutingna tah nonton bola kumaha ayeuna acara Natal pan geus mulai urang kababawa pasar tengah malam dibuka diskon 50%, nu datangna Haji Mukmin, Haji Soleh, Haji Faiz, Fauzi bangsa duka itu tah Ki Haji datang kadenya Ki Haji goblok tolol bin boloon teman ye dibalik Natal teh aya makna-makna tersendiri dibalik pengurangan, pendiskonan dan lain sebagainya. Urang kudu kababawa kuno kos kitu. Dulah urang mah biasa bae. Ke masjid, ke mushola, ka imah, urang mah kitu. Teu kuat meureunna teu rame di masjid. Teu rame si Udin deui. Puyeng aing di masjid ceuk. Naon eta lantaran sawah, watak tapi padahal lamun urang make neuleuh mata hate mah di masjid aya Allah Masya Allah kapanggih jeung Allah emang Allah di masjid tuh kan gitu tungtungna kan gitu kan tungtungna tuh kan oh lain gitu lantaran di imamati rok maca Quran di kantor makomo di masjid masuk maca Quran eta kalamullah minimal kapanggih jeung kalamullah sungut urang kakarake hate mencah sebab masih kene kalapis hijab dek galeugitkeun hijab kudu pantang heula pantang dedeleuan pantang dedengean nu mantak boro-boro kelas urang atuh kiai dia masih beukeun kene duit ti bupati kumaha usul dah tuh masih kene nyeun proposal kiai masih kene beuki ka duit kos kitu ulah jaritakeun wali teh kos kitu mah ulah mendingan nyaritakeun nyandung bae geus mah nu sok nyinan proposal mah tuh teh jauh mentek hese dituturkeunana
bab dunia pantama bab bangunan walaupun syiar jauh keneh temaga Gusti Allah jauh lantaran aya muatan di jerona ya unsur ria jah dan lain sebagainya tadi bere bae ku bupati marahnya iyalah nuku urang di haulan lain jelema sambarang lain jelema biasa jelema anu geus kitu nahan perwatakan mata ceuli irung sungut nah, gitulah carita toriko nama ambalaya kuari urang mendek bertoriko di Indonesia bae toriko pun dihitung leuwih ti 25 leuwih ku NU pernah dihitung di muktamar toriko di Indonesia aya Satoriyah aya Tijaniyah aya Utsmaniyah aya kitu Qadiriyah Naqsabandiyah aya deui kitu ngaranna naon Ghazaliyah dan lain-lain sebagainya ambalaya toriko. Tapi kan di deuleu ku urang nu bertoriko teh eta tadi nyokotan duit larangan-laranganana dagang limbah nyandung deui nu bertoriko teh lain hayu ngabersihan perwatakan syahwat tapi ieu mah dihayukeun syahwat lamun urang hayang di toriko mah lain haju dihayukeun tahan cara nahana kumaha dika Allahkeun jelema nu geus ka Allah bae bakalna cukup ku saaya-aya ke lamun geus usul kakara opat sekaligus opat ulah dua-dua opat geus paeh di beuteung paeh oh ali torikoh paeh di luhur beuteung nah iyalah kurang hese caritana mun caritakeun ibadah ka Allah nu pohara supaya mantepnya wali bah geus eueuh we pikiranna naon hiji we Allah dumantak tuh keur carita Syekh Khalil Madura nyana keur mondokna keneh di Tuban we geus bisa nyeungseurikeun lain nyeungseurikeun teu karasa imamna lantaran di jerona aya sanguan nyana teu daekeun berjamaah seserian nyana makanya salat maghrib panarita salat maghrib oh keur majuna ghairil maghdubi alaihim seserian rakaat kedua diseru seserian beres salat kiai langsung udang siapa tadi yang ketawa-ketawa enggak sopan tuh waduh langsung akhirnya ku santri-santri iya kamu Khalil kenapa kamu ketawa-ketawa ngeganggu orang sholat beres kamu lantaran di non gitu ditanya terus saya makanya ketawa terus itu di hati kiai di imam ada nasinya kaget kiai orenganan eukeur tadi maca Fatihah teh nyana teh lapar jadi nyana inget ka bakul keur diaduk-aduk sanguna keur ngakel lah cek urang langsung dibawa ka imah berarti lain jelema sambarangan ya masya Allah tuh geus kanyahoan berarti nyahoan teu daek berjamaah nyana teu daek berjamaah lantaran di jerona aduh lamun ka urang Ki Khalil geus moal jasa aya Avanza di jero teh aya Scoopy di jero aya Beat aduh aya motor Beat aduh Gusti Allah aduh komo nu SMS dambung kanyahoan kuno kolot mah nu jahe anyar cek Khalil mah jurig salat kos kitu mah lain jelema tah mal daek ya Allah urang mah teu daek na makmum teh aya santri ustad datang ka mana Masjid Al-Ittihad atau Al-Azham lantaran gede yuk ganjaran berjamaah barang neuleuh make calana make kop teu make kopea eta embung neuleuh zahir sakitu teh lantaran naon urang masok make adabnya mah teu make adab teu bisa disalahkeun embung
padahal macak pikir masih basuk kene penting bacaan Fatihah rapi kulantaran ieu masuk make adab make kopiah make samping ieu mah kurang adab embungeun dina bab adab zahir atuh pasti bae kesel ngamakmum kana kos kitu mah embung teu bisa disalahkeun eta gelan zahir ge eta mah masuk syariat keneh kuari bagus make kopiah make udeng-udeng kemudian make jubah wah bagus ya imamnya pas majeunanya mulai setar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin teu beres embung aing embung ngamamun pantes aya kasalahan eta kakarak zahir doang can diteropong hatena masyaallah karim mentak tengah hiji da umat Islam ieu lantaran ku loba jasa variasi ieu ahli sunnah ieu Muhammadiyah ketika dek berjamaah embung aing mah ngamamum kamu Muhammadiyah ge tutu masalah teh make bismillah ieu ngahargaan henteu aing mah embung bae pokona macak aing embung geus bae embungnya nama Muhammadiyah embung ngamakmum ka ahli sunnah embung padahal teh mencan sakumaha biasa kene masalah tah mah bos Muhammadiyah ngamakmum ka NU ngamakmum ka Muhammadiyah penting akur aturan-aturan masalah sebetulnya organisasi tapi tetep bae gede ke ideologina teu hayang ngamakmum teu bisa disalahkeun nu sabenerna lantaran nu ieu make adab nu ieu henteu geus nu make adab embung ngamakmum kana teu make adab ajeun salat sorangan digeunggeurekeun elos orang salat sorangan Allah di tukang deket tembok geus supaya ulah anu ngamakmum bila perlu mah asup ka temboknya na kan udah sia teh bukan di makmum embung kayak ngamakmum embung teu bisa disalahkeun aya makna tersendiri di jero hatena sebab naon jangan naon yang ngamakmum ge sebab geus kitu maka lepis teu pake kopiah budak sakumaha deuk nonton film salat ulah deuleu zahir da batin dah zahir da kos kitu komo batin sia ulah sok nyanyahonan geus saya mah nyanyahonan kumaha aing bae teu bisa dihijikeun geus teu bisa dihijikeun ka jeung kumaha gitu sebab naon nyahoeun nya lah kos kitu tuh eta kakarak zahir kobo mus nyaho ka batin kurang begitu ndak nama mum ka kiai geus nyaho ya batin waduh proposal can turun batin da wah malah hayang dikiaikeun hayang dimamakeun embung mama dah teu bagus pan deuk ka Allah ieu teh ya nyana nyupiran deuk dibawa ka Allah kok ka proposal sih mampir kok mengkol sih kapan sa kok mengkol sih ka hubul berbagai hub jelema Bandung geus aya ka batin wah bung deuk ka Allah mampir da loba teuing tuh kan kitu bantak nginaheun ngamakmum nu plong-plongan ka Allah eueuh pikiran duniaan dan lain sebagainya nikmat di makmumanana ku urang Allahu akbar tegep nginaheun sebab janana bener-bener ka Allah urang ge kabawa tah situasi kos kitu teh kabawa osokna keur salat ya aya mengkol jadi eueuh kabawa ku imam sebab imam no yu ngejek-jek we ka Allah kos dalang ngejek-jek wah gina beda karasana kos ceramah kiai bagus ya dalilna loba tapi kabaca we kurang sentilan-sentilan Golkar kaharti ku aing berarti di balik ngaji aya muatan Golkar di balik ngaji aya muatan P3 di balik ngaji aya muatan PKB di balik ngaji aya muatan itu urang ge di balik Natalan aya muatan di jero ulah urang salametkeun awak urang akidah urang ulah kabawa sakaba-kaba moalila urang hirup di alam dunia besi jadi mamahala salametkeun urang mendingan maca Quran zikir maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
masalah. Ieu mah urang keur ngabahas tentang istilah laus dina masalah pembunuhan. Lamun aya nu ngabunuh seorang terbunuh, pelakuna kan kudu dijelaskan saha pelakuna. Oh iya, nu tinggalin ieu saya Haji, keluarga Haji Asmawi Cikupa Talaga Haji Atinah binti Haji Aswi maut kemari. Kemudian Abbas bin Haji Amsar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya mayit ngagoletak di sisi jalan, eta pelakuna kudu kanyahoan. Cara nganyahokeunna selidik. Urang mana ieu korban? Kajadianna di mana? Andai kata ternyata korban teh urang Cikupa, kajadian di Belaraja, aya urusan naon sih ieu korban jeung urang Balaraja. Saha si babaturanana nyana bergerak apakah di ekonomi apa di politik, nyana bergerak di bidang naon, mun dagang naon, sarekan-rekanna. Ieu mah keur carita atuh polisi geus leuwih jitu kos kitu mah sabenerna. Nganu mantak henteu tuntas di Indonesia lantaran gaji polisina leutik. Jang jelidik ke arah eta teh modal. Andai kata aya terjadi di Balaraja, nu ngamodalanana saha lantaran pihak Polres teu nyadiakeun modal jang nyelidik eta. Pihak eksekutif pemerintahan teu nyadiakeun. Polisi kan nu karena Allah. Nu karena Allah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mana polisi nu karena Allah? Meureun cara diwali mun karena Allah. Buktina walingi malulu. Tapi kan perlu penanganan. Karena pihak korban, keluarga merasa penasaran, ya otomatis lapor ke polisi, kudu dimodalan. Lamun memang saluluguna mah modalna puas pihak korban ge. Nyelidik ka mana ya? Karangkas sabaraha duit tak karangkas, jeung dahar-dahar puas. Tapi kan kadituna penyalahgunaan jadi proyek. Iyalah di Indonesia nu teu anggeus-anggeus. Jadi lamun jelas mah neanganana ngeunaheun. Kehilangan motor, lapor polisi. Nyana neangan ka mana-mana jeung jaringanna geus luar biasa kuari mah teu mungkin datang ka teu beunang, teu mungkin. Lantaran komo lamun urang nyaritakeun tentang permainan mabes. Ya, babari jasa. Kanyawan titik komo mun mawa HP mah. Lah, tamang geus. Kula baheula keur di mabes geus nyaho jasa. Ya, itu mah urusanana kecil, titik mana dan lain sebagainya. Kanyawan bade lumpat ka mana? Kanyawan kajen kukumaha ge. Sebab lah Indonesia teh leutik geus dikurung. Kejadian di mana? Di Balaraja. Naon ieu kitu si korban teh ternyata hanya pedagang di pasar, moal jauh musuhna hanya orang-orang sekitar pedagang eta keneh. Sedangkan sekitar eta mah moal jauh lompatna paling karangkas betung. Dari jauh ke Merak, dari jauh nyebrang ka Lampung. Leutik kabeh kos kitu mah komo nya mawa HP. Ieu tah suara HP teh geus bisa dideteksi. Aya di mana teh suara HP sakali bae nya dengan HP teh kanyahoan. Geus teu kudu make satelit Amerika di urang geus jago jasa mun aya nyaho mah. Suara HP titik suaranya Lampung.
segera kan itu tak komon jalan HP deh mata langsung kanyahoan teng 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 tak di dia berarti suara tinggal di tangan dirinya ya gampang biasa sama gampang lagi gampang nadei belah ditueun gampang belah dieun gampang tong geus gampang ona berada belah dieun gampang nu teu kudu beunang kabeh ge beunang we kok bisa teu barareunang sih iyalah nu ngondisikeun eueuh nyana teu karena Allah ketika dikondisikeun teu saluluguna eta jijaikeun proyek ieu kan nu teu betahna neuk ngarobah eta ge ta bangsa Indonesia teh seseleh ieu kuari kan aya pohara ya ieu di Belanda Gus Dur kuari ngayakeun kitu acara wayang kulit Gus Dur geus eueuh tapi nyada ditu ngayakeun nyaritakeun ieu kesalahan dalang nyaritakeun tentang ngamaenkeun wayang Arjuna lain kitu bertingkah seperti Arjuna Sami Aji lain bertingkah Sami Aji teu sesuai jeung aturanana kabeneran ieu Semarna eueuh coba ge di Belanda mantap ulin mah ulah ka Citra deh sekali ke Holland atuh Masya Allah ieu isyarah anu luar biasa dalang ngamaenkeun wayang dipaenkeun teu sesuai jeung aturannyana teu sesuai jeung karakterna kabeneran ripuh lantaran Arjuna na Gatotkaca dan lain sebagainya ditanya ti negara mana teu ngajawab apa ti negara Astina apa ti negara Hijri naon gara tuh pan sia nyaho jasa pan dasar meureun sia mah dalang ongkoh meureun da ieu teu ngabejakeun apa ti Astina apa ti pendawana kabeneran deui neangan lantaran ricuh jasa ieu penonton kalut kabeh penonton lantaran setiap wayang main ieu teu sesuai jeung aturanana penonton demo kabeh neangan Semarna eueuh iku ari teh keur neangan Semar ya Masya Allah berikut anak-anak Semar gareng cadai cepot cadai goreng cepot aya di dieu aya keur nunggu dundutan eta si cepot aduh beres cepot tuh beres aduh cepot jadi raja semenit iya unik Gus Dur mah kok bisa kos gitu wallahu a'lam jadi tegarti Gus Dur geus maot tapi masih keneh seperti eta nyana aya di satu ruangan eta kos gitu tegarti Bu itu sih boro-boro kos gitu ngaji gitu tegarti tuh boro-boro jadi tegan eta tuh ieu keur kuari keur neangan Semar eueuh mun ku urang di manaan sieun sebenarnya paingan gubernur aya tandingan DPR aya tandingan ya kan yo ieu kan kudu diselesaikeun ku si Semarna biasana Semar mah tilok eueuh hajuk kuari saralah main Arjuna keluar ti karakter Arjuna cepot keluar mangkaring cepotna nah Semar jeung santrina nu opat eueuh ieu kalut sieun kula mah sabarna isyarah eta sieun Masya Allah kiai ilah ka Belanda ulah sok nyaho sia sok nanyakeun aing segala naon siapa bae datang ngawudu kees balik geus nanyakeun aing kira ka Belanda kumaha sih sia ya Allah ya Rabbi sieun mah aya risi mah aya Masya Allah wagari Semar kan sok nasehatan Semar eueuh ya Allah ya Rabbi iyalah Indonesia kuari keur teu boga Semar dalangna keur teu nyaho aturan mana nu kudu iraha kudu dipaenkeun teu nyaho waktu tigal urang manggeus bae tah ulah jaritakeun kos kitu teu masa kadar siloka kuari mah urang nglobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu di tengah-tengah kekalutan politik, ekonomi, budaya, orang mah biasa bae ka Allah. Abeh tentrem, abeh tenangkeun bae batur mah.
urang mah urang bae ulah milu kacok ulah ya Allah ya Rabbi. Nah iya ya kos kitu ada Gus Dur bata aduh rada aneh oge. Nah pelakuna mesti lamun nyaan di tangan gampang ieu mah nu terbunuh ge pelakuna teu kapanggih lain teu kapanggih teu dikondisikeun. Ketika dikondisikan jadi proyek ieu mah nu beratna sehingga jeleba ku ari leungit motor geus embung lapor ka polisi. Bung lah urang gitu. Waduh hilang ayam kambing hilang kambing kerbau kos gitulah jadi bung aing mah geus kajen dari kotok maning kotok bae leungit teu kudu ambay-ambayan kambe segala nah eta anu kos kitu tah. Jadi di urang polisi di satu sisi urang butuh di sisi lain nyana eueuh nu ngadanaan eueuh sanu ngadanaan atuh jeuh mentak nyana ngaharepkeun danana ti urang sadikeun urang lolobana susah terbengkalailah permasalahan. Hanya orang-orang nu berduit lah anu bisa melaksanakan kelanjutan tentang kasus tersebut. Jelema leutik wal bisa. Sebab naon saha nu ngondisikeun polisi? Tadi kondisikan eueuh kucuran dana ti ditu. Tuh kos gitulah keayaan Indonesia nya mun hayang nyaho encan abri. Leuwih parah tibatan polisi abri. Hehehe kumaha gitu. Encan DPR. Oplok gitu. Aku mah emang naon selesaikan emang punya anak gitu. Jalamun nyana nyelesaikan masalah marah rapi. Jangan teu geuningan teu rapi berarti nyana gawe. Nu ku urang kamari dipilih teh teu boga gawe. Talalianan habak DPR. Beus si boga tetangga DPR geus maning talian gantung. Berarti beneran deui. Aing menu kena sasaran. Yo keur carita doang. Kaayaan negara kos kieu kitu doang. Geus atuh lah tukang ngagantung-gantung. Lah cenah aing mah DPR teu gagantung mah ngagantung maneh we. Sia deui orang. Geus tah, ieu berbagai kasus mun dicaritakeun ieu tentang pembunuhan pan kamari ge wa kadzalika. Kitu keneh berbagai kasus. Neuk mutuskeun kumaha jaksa, neuk mutuskeun kumaha hakim, lamun teu disodorkeun ku polisi, sedengkeun polisi bisa nyodorkeun pelaku teh. Nah ieu teh kan kudu dibiayaan. Nah nu mantak mandul hukum di Indonesia. Urang mun nyaritakeun Indonesia negara hukum nu mana nu tuntas. Kos gitulah balik deui ka rakyat. Nah ketika dikaji oh heueuh nya mana nu beres yeuh. Kos gitulah boro-boro nu teu jelas, nu jelas bae Antasari can kumaha datang ka kuari. Kasus geus pugu Pak Harto Majahajo, Pak Hartona Isdet. Kemudian berbagai-bagai saha deui coba. Zainuddin mana MZ? Dan lain-lain sebagainya. Emang aya nu tuntas eta bae geus jelas teh tuntas atuh komo urang. Naon sebabna? Dijadikeun proyek. Tah kos kitu ieu mah supaya nyaho bae ulah bebejakan sejen. Ieu mah asal urang bae pada urangna bae. Ke mamang di itu ngomong gitu deui pada urangna bae. Ke ngomong deui pada urangna bae nyaho kabehan tunggu. Kos kieu lah negara urang. Betah kos kieu teruskeun. Teu betah robah. Ga ieu mah negara anu urang lain anu SBY, lain anu Jokowi. Mentek teu meunang semena-mena nyana tunjak-tunjuk negara urang. Nang naikeun urang nu nurunkeun ge urang. Eta lah di negara demokrasi ngomong mah ngeunaheun laksanakeun Gus ya. Wow, Gus saya di kursi enak aya lu. Gue sembarangan lu mau nurunin gue. Gue belum tahu lu di belakang gue. Enak aya. Lu naikin doang nurunin kagak bisa lo. Waduh. Nih Jakarta nih. Aduh, cek Ahok teh ayo lawan gue. Teu bisa lawan. Teu kumaha coba ngacerit tinggal ngacerit. Iya demokrasi kos kieu betah terus kan teu betah pikiran Gus ya kumaha sih kieu maksudna aing mah sakitu doang betah terus kan teu betah pikiran Gus ya lah cenah geus moal mikiran teh mah sia mah teu mikir cenah ka kieu deuk ngaji naon da sia dengekeun bae sih ngauduk geus naon geus
yang puyeng amat sih. Walau taqabbala sofani aya hiji pabrik ieu pabrik teh rugi bangkrut sehingga ieu di jerona dek dijualan mesin besi dan lain sebagainya. Datanglah seorang geng nyurpai kadinya, ternyata luar biasa. Geng tekan lain hiji, geng pasar kemis asup, geng ti bojong di asup. Tungtungna geng jeung geng teh ieu henteu sinkron. Terjadilah perselisihan paham. Cek geng pasar kemis, ini adalah jatah gua. Cek bojong, emangnya si Inci si Engko ini adalah itu kakek kamu. Ini tetap milik aku. Bojong teu ngarti, pasar kemis teu ngarti. Semar we. Kan nu sehat. Ai kira semar makan geuna. Sia kabehane kana yang pitayeun. Ke tungguan aing deuk ngomong. Jak pitayeun mah di beteung sia ge aya keneh. Pitayeun mah di beteung sia teh geus jadi tai aya jak kitu-kitu keneh. Cak semar teh ketenang aing nu ngabereskeun. Sia mah pokona mah nyaho beres baheulana deulekeun di luar ka aing ke nu bakal nyelesaikeun. Ku aing dijual duitna jang aing sia mah neulekeun bae. Ku Semar makan cicing bae daripada raribut mending ku aing. Semar mah ngeunaheun bae deuk kumaha ge sebab naon? Semar mah geus embungeun dunia. Lambang wayang anu embungeun dunia adalah Semar. Hei, deuk naon ku kumpul nu mentak lempang nage beda Semar. Salengkah dua lengkah tuit neuleuh ka luhur. Salengkah dua lengkah nyeuleuh ka katuh. Salengkah dua lengkah nyeuleuh ka kenca. Semar teh. Kek heula cak Semar teh. Aya naon ieu di dieu, naon di dieu. Eta Semar. Urang apa monoton. Wow, parah. Geus lek-lek ka kenca ka katuh. Mentek teu bisa nganasehatan. Nah, ieu kuari eueuh Semaran di Indonesia. Cak Gus Dur. Wah, cenah kieu nyaho ti mana? Ulah sok aya nyaho ti mana sia mah dengekeun. Goblok meureun. Ente Belanda aing. Ira ka Belanda, sia aing nyaho bae. Tuturkeun aing atuh ku sia. Ira ka Belandana naik naon? Tah, ieu. Bojong marah, geng pasar kemis marah. Wah. Teu bisa disinkronkeun ieu mah ieu. Golok ke sambalaya otomatis bojong berikut anak buah anak turun kabeh pasar kemis turun kabeh ya otomatis kan perang ieu teh perang teh lain sabilillah sabilil besi iya pasti nah ieu mah peperangan kos kieu mah ieu mah al qatil wal maqtul finnar lumayan jeung nu dipaean neraka jahanam kabeh. Boro-boro eta tuh cacak-cacak di negara urang nu kuari bae ge. Demo. Polisi ngamankeun. Terjadilah bentrok pembunuhan al-qatil wal maqtul finnar. Pancak polisi emang ngamankeun negara nyana teh bugot di mana horeng siang ngalaksanakeun Al-Qur'an apa naon. Janu dingaranan bugot mah eta jelema anu ngarusak ada tatanan Al-Qur'anul Karim di urang. Mata polisi anu geus ngabunuh sabaraha urang neraka jahanam sia. Cenah kula mah pan perintah ti atasan atasanana ka jahanam. Pan ieu mah demi negara presidenna jahanam. Eta emang geus ka jahanam kabeh. Jalain make Al-Qur'an deuk kumaha atuh. Hadena cek DPR aing mah teh jahanam sia. Sangeunahna segala henteu-henteu. Ieu keur carita supaya urang sadar. Ieu mah jang supaya sadar oh jaheuh tah abeh kitu doang. Lain berarti urang haju enduk nyieun masalah ieu mah oh jaheuh tah abeh jaheuh doang. Ulah kieu di mana salah ieu. Oh salah ieu mah. Ya budak. Teu nyaho nu di luar naon teh sia.
cak aing ngaji na boleh ditangkal asem teu ya jalan ngaji ke mana sih sebenarnya Bojong jeung pasar Kemis iya geus ngajajar di dia jago kungfu di dia kungfu boga di dia silat di dia karate di dia silat di dia besi di dia besi pokoknya permainan tim mimiti Cikalong datang ke Kalong ngampih aya kabeh Cikalong Cikaret dan lain sebagainya geus sarayap kabeh memperjuangkan limbah. Nah dua kelompok Bojong jeung pasar Kemis geus ngajajar kemudian ngayakeun peperangan gut ayalah nu korban ieu saha nu disalahkeun nu mana pelakuna sedangkeun ti Bojong aya meureun saratusan mah ti pasar Kemis aya saratusan mah nu korban ieu kan kudu aya anu tanggung jawab saha ta pelakuna kudu kanyahoan ieu walau taqabala sopani lamun adu hareupan dua baris antara kelompok Bojong jeung pasar Kemis likitalin memperjuangkeun limbah datang ka ribut wan kasapu kemudian campuh teu kanyahoanan kotilin ninggalkeun mayit yakni korban tah teu kanyahoan ieu teh hese painieu tahama kitalun lamun campuh peperangan ieu falausun pihak sopil akhor maka terjadi laos teh korenaan itu nuduhkeun kana kekuatan pelaku saha pihak mana ialah pihak sopil akhor hak barisan anu sejen yakni anu terserang kan di antara barisan teh aya nu nyerang aya nu diserang ketika aya dua baris teh mana pihak anu nyerang apakah pihak pasar Kemis nu nyerang ka pihak Bojong apakah pihak Bojong nu nyerang ka pihak pasar Kemis pihak penyerang ialah anu kudu bertanggung jawab terhadap korban anu terbunuh anggil selidiki sabaraha urang eta mah babari sebab eta mah kahitung ka jelema 100 200 tinggal pimpinanana saha tah pelakuna tinggal dikonfirmasikeun ieu kudu tanggung jawab lain sabilillah hari perang mah kapan perang makin loba anu dibunuh makin dipuji ku Gusti Allah ngabunuh teh haram tetapi ketika lillahi kalimatillah sabilillah nah iya makin loba anu dibunuh makin istimewa di mata Allah hiji ngabunuh istimewa dua tambah keistimewaan lebih istimewa 4, 5, 10 luar biasa keistimewaana makin loba anu dibunuh makin istimewa sabilillah ieu mah sabilil besi limbah bentuk di negara urang teu jelas nah mata kula sok wani-wani pake aturan lah karunya ieu mahasiswa di urang geus sabaraha puluh ratus mungkin ribu nu korban memperjuangkan rarasaannya boga hak lantaran ieu teh negara urang lain DPR lain MPR lain presiden nyana mah hanya melaksanakan aspirasi ti rakyat tu ditampung ku DPR dilaksanakan ku kitu pemerintah tetapi kan kenyataan anak loba kesenjangan wajarlah bagi jelema anu dididik soal ilmu politik wajar kami ieu nuntut soal hak kami di lapangan ternyata disiksa penyiksaan eta tanggung jawab engke di akhirat ieu mah lain memperjuangkeun agama memperjuangkeun rarasaan boga hak buruh teh mahasiswa teh dan lain sebagainya wajarlah lamun urang nyaritakeun kos kitu sebab dititipkan kami ku Bung Karno titip negaraku hati-hati bawa bangsaku dan bawa bangsa kita untuk kesejahteraan apapun yang diinginkan oleh rakyat pertimbangkan setelah ditampung dan pertimbangkan putuskan ternyata kan pertimbangan
Iya kan disebut orang nyaritakeun kos kitu jadi negara naon. Oh kos kieu demokrasi teh betah ya terus ge. Teu betah pikiran Gus ya. Maksudna kumaha sih aing mah kitu bae pokona mah. Iya negara kakara masyaallah. Encan urang lamun nyaritakeun tentang agama, nyaritakeun tentang toleransi agama, mun urang nyaritakeun toleransi agama kok Islam selalu dikalahkan padahal mayoritas kapan di Indonesia teh. Sedangkan kapan di negara demokrasi makan suara mayoritas kapan udah dimenangkan, tapi ternyata suara mayoritas Islam tidak didengar ke pemerintah. Kami tak sebagai masyarakat Islam nu salah apa pemerintah sih? Ketika nyaritakeun toleransi selalunya anu bae nu dibela kumaha sih lalakonna tanggeus. Deuk kumaha coba teh urang mun nyaritakeun kos kitu. Ayo isuk pagetos serangan-serangan Kristen atuh luar biasa dinaungi nya nama kapan ku negara lantaran pemerintahan anak teh nu penting mah aya kieu bae aya polos lulus tidak ada polos mampus eta kos kitu deuk kumaha tah di negara urang ayo coba gerak pelaksanaan anak kok penuh kesenjangan sih mun ku urang di pikiran bae repot gitu aja kok repot. Nah, balik orang ke Allah, keun bae itu. Urang mah balik bae ka Allah, anak ibadah bae ka Allah, nu penting mah yang menang ridho Allah bae jadi pikiran sakitu teh di pikiran sakitu. Diperjuangkeun sakitu teh perjuangkeun sakitu, haju aing memperjuangkeun anak gejalah can puguh menang ganjaran ti Gusti Allah. Jagening lain make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim secara demokrasi ge aing memperjuangkeun demokrasi jageninganan bohongan. Bae pelaksanaan anu beneran aing mah ka Allah bae tuturkeun ulama tuturkeun para aulia-aulia Allah abeh ti sejuk ngeunaheun engke bakal memandang manusia akur pada makhluk Allah nu beda imanna nu ieu iman ka Tritunggal Yesus Kristus nu ieu ka Gautama nu ieu ka batu nu ieu ka nirwana dan lain sebagainya. Urang mah percayana ka Allah allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur. Urang nu bener. Inna dina indallahil Islam. Di Indonesia bakal loba kelenteng-kelenteng. Bakal loba vihara-vihara, geus puguh gereja-gereja. Ayolah negara Indonesia terus demokrasi wa imamna ya Amerika ya terus baik wa Amerika dikondisikan mesti kumaha ya orang tinggal sadar apa henteu ieu urang di negara urang seperti kos kieu make aturan-aturan eta lamun urang atuh hayang robah mun urang betah teh teruskeun itu mah dipasakeun ka urang bagaimana rakyat dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat tai podol sero ngomong doa jadi rakyat oleh rakyat untuk nyana ganti kurang selain untuk rakyat itu pertimbangkan rakyat anu kelas elit sabaraha kelas penengah sabaraha kelas handap sabaraha nyana mamikiran teh urusan perusahaan antar negara kelas menengah perusahaan bagaimana nyaritakeun ge meuli baby band meuli Lexus meuli Rolls Royce dan lain sebagainya dihandap mah boro-boro nyaritakeun meuli kos kitu hayang boga kitu motor prima bae ge hese jasa ulah motor beak ulah hayang prima bae nu urut geus teu kabeuli lantaran nu di pikiran aing ku ari dahar ke sore kumaha isuk dahar ke isuk pageto kumaha anak mangkaning dihitung geus 12,5 loba kuat coba itu anakan ban kumaha nah ieu tah rakyat eta teh kula bae nu cicing bae di imam mikiran kos kitu kunaon bupati henteu ji oge nya tuh kan buktina ieu rakyat teh rakyat leutik ketika urang cinta ka Tuan Abdul Qadir paling jago 1000 kan eta teh ku teu boga berarti atau ku pelit kan yuk carita bae heula nya hono pelit ya teu boga kan eta mah urusanana cenah kieu sok juga dijadinya ya mah kebenaran bae atuh rakyat leutik sok geura dideuleu ku urang rakyat lali lain lalagan eta rakyat eta
lamun urang nyaritakeun buruh kuari di pabrik sedangkan segala rupa naik. Nah jang daharnyana jeung jang mayar kontrakannyana boro-boro mikiran hayang meuli motor, hayang meuli imah, sedangkan pikiran hayang boga imah mapan kabehan, hayang boga kendaraan kan kabehan, imah bae heula boro-boro nyana engka beuli imah, dahar jeung mayar kontrakan ge kan sulit. Nah ieu kumaha kan rakyatnya anak bongan nyana hayang jadi camat, bongan nyana hayang jadi bupati, bongan nyana hayang jadi gubernur, bongan nyana hayang jadi presiden, atuh eta kapacang mikiran nu kos kitu kumaha. Wah, cok presiden puyang mikirin yang gitu aja mah tuh. Ulah jadi presiden atuh sia. Jadi rakyat aing atuh jadi presiden. Coba lebih parah bisa ya. Aju kudu kumaha tuh kan loba aset. Indonesia teh negara terkaya sadunia ya kira-kira sadunia berarti 5 benua terkaya alam sadunia. Masya Allah teu kudu make minyak, teu kudu make sagala uyah, teu kudu nyaritakeun kitu urusan besi batu cincin be. Ujianana di Indonesia mah pohala jasa. Koral bisa digosok atuh di Indonesia. Batu bangkong digosokan, dibeli ku encek katipu sebenarnya namanya. Disorot ku encek, tidak ada uratnya, urat naon eueuh. Aduh, Masya Allah. Unggal daerah ieu teh batu cincin Garut geus puguh. Istimewa tamat tiba heula, Kalimaya, Maja geus jelas tamat tuh, Palembang geus jelas tamat tuh tiba heula. Termasuk Aceh, urang mah kakaraknya hore dare ti kuari pada tiba heula. Lain lalagaan eta teh Jawa Timur, Teluk Agung dan lain sebagainya geus lain batu cincin bae di urang mah meja, sameja pakai batu. Di urang teu berharga Teluk Agung bawa coba ke luar negeri, dijempolkeun ku nyana. Ya, dijadikeun ku jelema bisa mah ieu aset negara ieu. Wow, jual beli batu istimewa. Batur monggus ka mana-mana, urang kakara keur ngagosokan warina. Batu mah digosokan, pambajikan mah cileuhan. Teu dipandian bego ka budak. Eta nu edan gara gos gara itu. Batu geus dijejer-jejer, beus digosok dikumbah, anak mah enya teu dipandian ku nya. Percis orang Garut. Urang Garut teh tarolol eta urang Garut. Kiai na ge tarolol. Emang kumaha isuk-isuk teh can nyanana can mandi geus mandian manuk. Dipandian ku nyana geus di dituit. Tanya ku urang, manuk kana eta? Wow, ieu pakis, ieu anis, ieu wow, sere lain-lain sebagainya. Beres dipandian, ai bapak tos mandi acan. Aduh, ai manuk dipandian nya henteu. Geus kajian mamang mah teu mandi ge anu di jero geus dipandian encan. Nu di jero ge can dipandian. Bloon eta. Manuk hiji-hijina ge teu kapandian ku nya. Garut, Bandung, Tasik, kos Garut. Jadi urang mah edan teh ka Karakuari edan batu di Garut, mah Tasik, Bandung geus leuwih ti heula edanna sebenarnya. Nanaonan teh kos karari itu, masyaallah santri geus karari. Oh. Anu geus soek sampingna ge. Aduh, Gusti Allah lagu kalau jadi karari ya alam. Masya Allah. Nah, pa inil tahama kita lu nih mengaji hese. Pa inil tahama kita lu namun campu gelut pergelutan palausun pihak sopil akor laus terjadi yakni korena anu nuduhkeun kana kuat pelaku ialah barisan sopil akor yakni barisan anu nyerang. Wa illa lamun teu campu papi hafiz safihi maka dina barisan hak barisan korban pihak bojong jeung pihak pasar kemis geus ngajajar ribut ternyata pihak pasar kemis lalu nyerang gas
ayalah nu korban didinya, maka siapapun pelakunya tetep bae nu nyerang ti heula eta lah heula anu diseleksi heula. Nah, deteksi heula, integrasi terus bab laosna di dinya. Tapi ieu mah ribut terjadi antara kedua belah pihak teh ngan sakadar patang tang doang. Tapi ternyata aya kericuan di pihak Bojong. Pihak Pasar Kemis can nyerang canaon di Bojong geus ricu. Tah, ayalah nu kabunuh eta mulai nyarakeun pihak Pasar Kemis. Berarti tama pihak Sopi laosna korena nu nuduhkeun kana kuat pelakuna di tubuh eta sorangan. Berarti tinggal di teangan didinya. Perlu saksi. Syahadatul adil langsung saksi seorang adil tanda nuduhkeun kana kuatna. Andai kata terjadi keributan pihak Pasar Kemis jeung pihak Bojong, maka terjadilah ribut. Idinya aya nu korban pihak Bojong misalna. Nah ieu aya saksi mata hanya saurangan saksina adil. Ieu ge menunjukkeun kana tanda-tanda kuat untuk mengarah pelakuna saha. Ternyata pelakuna Zaid. Aya saksi Bapak Bakar. Pak Bakar ieu adalah orang adil, maka bisa diperkuat pelaku pembunuhan Zaid membunuh terhadap Ki Umar didukung oleh kekuatan saksi yang bernama Bakar. Bawalah ke polisi ke meja hijau, adili seadil-adilna, jangan dulu diputus, takut memang ieu Ki Zaidnya lain pelaku nu mantak diayakeun saksi ge supaya bener teu ngalakukeunana. Di samping tanda-tanda melakukeun geus aya saksi eta ge sakitu encan kudu langsung aya pengakuan. Teu meunang langsung diponis, tidak bisa atuh. Sebab naon? Ieu kapan hukum sing hade kudu selesai di dunia, selesai dengan tanda-tanda. Lamun memang hakim memutuskan dengan melalui laos yakni tanda mengarah kana yang benernya na pelakuna didukung oleh itu saksi. Jadi saksi itu memperkuat. Nah, geus mengarah nu tadina 50% naik 60%, naik 70%. Oh, iya berarti ieu adalah Zaid pelakuna. Maka diputuskan oleh jaksa pelaku pembunuhan terhadap Umar adalah Zaid. Tanda-tanda melakukan ini ditambah dengan saksi yang bernama Bakar, maka jelaslah pelaku tersebut adalah Zaid. Putus, tok beres. Ternyata begitu di akhirat pada kenyataanana lain Zaid anu ngabunuhna, lain hakim teu kasalahan, jaksa teu kasalahan. Jadi kan jaksa, kamu saat itu menghakimi, memutuskan bahwa pelaku adalah Zaid, betul? Kenapa kamu sampai melakukan putusan hukum bahwa pelakunya adalah Zaid? Malaikat. Oh itu ya, jahanam. Cek malaikat nggak dibagi-bagi sih. Kenapa dulu nggak dibagi-bagi? Kerjasama dong sama kita. Nggak tahu malaikat, kirain saya emang gak doyan. Kalau doyan saya kasih. Bukan itu. Ini Pak, saya berdasarkan pengajuan polisi bahwa mulai dari tanda-tanda yang diajukan oleh polisi dari sidik jari dan lain sebagainya, ada tanda-tanda bahwa barangnya yakni pekakas yang dibawa oleh polisi, di situ ada sidik jari. Setelah dilihat dari sidik jarinya ternyata ini adalah milik Zaid. Itulah yang pertama. Yang kedua, ada Pak Bakar, dia siap jadi saksi bahwa dia adalah melihat langsung pelakunya adalah Zaid. Maka dari tanda-tanda yang sangat mengarah untuk bahwa Zaid ini adalah pelakunya, dari tanda-tanda tersebut itulah saya putuskan hukum. Tapi ternyata pada hakikatnya bukannya Zaidnya. Itu saya melakukan seperti itu tidak
apa namanya dari hawa nafsu saya, dan saya waktu itu juga pengen kencing, saya kencing dulu. Saya memutuskan hukum, saya lapar, makan dulu. Saya waktu itu juga pengen senggema dengan istri saya juga ke kamar dulu waktu itu. Waduh, enak bener cek malaikat. Itulah. Jadi jangan sampai hawa nafsu saya seperti itu. Maka terserahlah saya. Itulah putusan yang saya lakukan. Nah, berarti kamu tidak salah. Langsung tetap hakim maka sorga. Tidak salah ya. Sebab melakukan atas dasar dalil dan laos tadi. Tapi lamun sangeunah-ngeunahna silakan. Tuh kan. Masya Allah. Wallahu a'lam.